lain darengkeun ku sia goblok aduh aing mah teu baraleg eta aya pamimpin euy anu nyindir pada dieu bingungnya aing jadi pamimpin teh nya batur mah bisa teh nyinggung ka batur kitu nya padahal di wilayah sorangan can tangtu nya balalenar kitu nya pemimpinna dengekeun goblok sia teh sia kararomen wae koplok teh dengekeun aing keur carita ieu teh sia teh heuk darengekeun lamun aing keur carita teh ulah sok nareulekeun we goblok sia mah dengekeun ieu kieu barudak ieu sia nyaho teu Bapak Muhammad Lutfi eta Bapak Gubernur di Jawa anu nyindir ka Bapak Aing ka Bapak Aing ya ka Bapak Gubernur Jawa Barat nyindir cenah gubernur konten anu kieu di pinggir jalan cenah goblok anjing aya we eta nya pamimpin anu nyebut kitu dengekeun Bapak ya Bapak Lutfi yang terhormat maknya naonnya maknya jelema kawas Padedi sebagai gubernur kieu di pinggir jalan ieu teu asup di akal goblok minimal ge atuh Padedi mah di WC atuh pokoknya di pinggir jalan goblok aing ge tara di pinggir wong eta ari aing mah osok eta lamun geus teu kuat di jalan lah nyender aing mah kana tembok aing ge lain kumaha eta naon teh euy cik kumaha pamikiran sia eta nya aing goblok dengekeun sia mah ngalalawan wae lamun aing keur carita teh jadi kumaha menurut sararia gitu ya mah seorang gubernur nyebutkeun nyindir ka gubernur Bapak Aing kieu di pinggir jalan cik perasaan sararia lah asa kumaha padahal eta teh anu ngomong kitu teh pejabat nya lain aing pejabat pejabat gitu nya aing pejabat anjing tapi kan ngomong teh ngalalantur goblok aing cik atuh kieu we atuh punten ya ka Bapak Muhammad Lutfi gubernur Jawa lah nya aing ngopi heula meuning ge Pak Gubernur nya